dek dikamanakeun di negara teh dikumahakeun rakyat teh. Kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah itu seseubeuna manu di luhur. Hai rakyat salangsara. Karena los ya ibadah teh karena partai. Musyrik sia. Allah. Tak itu ya. Nuhun Pak. Jadi atuh si orangnya Pak. Oh ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh. Mun beda paham teh urang teh ulah pika jadi pasea. Ulah malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikeun sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa. Allah eta beres. Ulah cekcok beda warna. Nya Pak. Di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea. Aya nu ngabedakeun saha? Allah. Nah apa sea? Beda warna atuh meni. Gabung sarua Pak. Oh, danya. Malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka. Nah, sarua cilaka itu cilaka. Tong boro make jeung pagawean ngaran we sok. Sa Jawa Barat ngaranna Udin MKB. Udin. Da lieur sia sok. Oh. Ya, eseneangan alam. Oh, aya nu nanya teh meureun ka mana Din hor itu Udin. Eta si Udin nyunatan anakna si Udin, nanggap dalang Udin. Wah, nya cilaka Pak. Lieur kitu ge. Sinena teh Udin. Udin. Udin Rukmini urang. Oh, saya beda. Semua panggil alamat tuh. Wah kapanggil Udin Hayati. Jadi ku beda-beda teh sok samungkeun. Batur mah beda nu nyieun ban, nu nyieun pelek, nyieun bau, nu nyieun oli, nu nyieun baut, nu nyieun mur. Naon deui nyieun kaca. Hijikeun jadi mobil. Eta. Jadi mah kabentuk. Alah, nah tuh jelema nya mulai jauh parasea we naonan. Naonan, da eta teu mikir nya kan. Nah betul geuning. Nuhun Pak, ngagebray abdi saeutik teu bisa eucik. Oh, aya nyai-nyai teh. Aya nyai-nyai yeuh lumayan. Petang eureun main bayangan teh. Si lain boga unek-unek naon da wala? Sok we. Malah. Sok sia ulah baeud wae ka nya. Gue pagadagan teh baketut. Baketut. Aya kahayang teh sok ngomong. Awas anu bingung. Beri amak. Sok, lanyungcung wae kayaknya na. Sok, curahkeun hate. Dan nu kudu amak mah aing ka sia. Geuleuh nipu ka aing. Nipu naon lah Kang? Oh, dewek keur susah gara ditawaran duit 100 juta. Cenah naon? Ah, cenah hayang boga duit, cekeng hayang. Oh, naon cenah? Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun buuk. Hiji buuk teh cenah 100 juta. Ambuing. Baru neneangan aing menang genep. Buuk. Belaan teu hees. Buuk teh. Aing geus aya geus ngabunuk buukna. Dicacing teh wala buuk teh geus aya. Heuh cenah dar buukna anu sipit. Ini ambek aing. Goblok ya. Gimana buuk sipit goblok? Sampai dia boleh. Beda jak Cina urang. Bayangkeun ku dia jauh. Lain anas teh hees dengan buuk. Di Cina oge aing. Di Cina film Cina. Anger ya buuk mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripin. Kieu abdi mah Pak. Naon jang? Mana lagi si Patar wedang mereka. Oh, palaka kaya naon. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih, Adinda Prabu. Wah. Linggih Adinda. Lagi paria. Mau di jalanan. Di jalanan saya tahu wah beuki we. Naon nilai? Sok rek naroskeun naon. Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh. Ah, gelo sih pertanyaan teh. Sarana ngapaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh, saha? Nu milihna Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Etanya, heeh. Usaha dipilihna. Cing.
kurayat kurang kusararea di hiji negara dirajaan ku hiji raja ai republik dari presiden ai hartina republik teh kembali ai publik umum umum sararea jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah atuh seseubeuna mah nu di luhur ai rakyat salangsara ai bucit teu di luhur wungkul ai rakyat berga emut ku bapa ai rakyat ngawakilkeun ka para dewa naon orientasina dewa empangna hadang jadi dewa acek silaing nya orientasina cek bapa udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat gitu tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan karena kedudukan gitu teh nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sang rupacara kuring salaku rakyat teh ngagugat enak ka dewa Wah, sia teh lalawara teuing. Lalawara mah kalong, senang gantung. Kuring mah henteu. Kitu teh teh. Wawanianan teuing. Goblok naon sia teh? Ujung ka gugat dewa nu teh. Ijazah kitu boga. Senjata ge sia teh boga naon sia teh jadi makar. Lalawara teuing, karep teh leuwih teh karep teh. Ulah kitu sia ngomong teh leuwih. Dipajakeun di harewosan ke kuaing. Aing betempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Paung. Damung betempuhan tuh. Amung mana? Amungan di Rajan. Dari ketempuhan butut maung. Si lain dek ngagugat. Mun ceuk falsafah karuhun ti lemur naon teh bisa negara hurip rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum wallah eta ai hartina talaga teh pusat nya pusat saya pancuran teh loba nu menet nya loba nu menetan teh jadi ngocorna teh lain ka rakyat ge teh nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji pangwangunan oge babari runtuh 5 tahun teh sedengkeun eta teh duit rakyat aspal kudu 10 jadi genep naon teh itu pemborongna tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula nya bener kayana manehna geus jadi meureun kuring nu menta wajar akan kepentingan umum adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa bobolot getih nah anu korupsi miliaran 4 tahun nganu kur sababaraha bulan bari dibuin age digeunakeun bisa kabur ongkoh bisa dek dikamanakeun di negara teh dikumahakeun rakyat teh bisa tuh rek dibawa ka mana rakyat teh kitu kan aduh aya anakna tong lang tong haliwa aya anak mah aya kabeh ulah eling wala bisa naon ja teh boga naon da wala ulah lara euy motor ge meunang anyuk boga naon atuh kita boleh vokal harapanna boleh naon sia teh boga naon sia teh boga naon tapi kudu demokratis jeung Pancasilais itu boga dilindungi naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang alah cek aing oge moal meunang jalma da teh gablek duit aingna
baletik mau menang mau sing bener oge. Tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka duit loba dijual meulikeun kana duit Pak. Nya di bulan beulit hukum Aya aturan tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. ieu teu ngartina tadi. Eta teu ngartina teh. Supremasi hukum teh ka mana ieu? Gila-gila. Can kejahatan birokrasi, can kejahatan administrasi. Wah, rupa-rupa kejahatan Pak. Lingkaran setan ieu. Wah. Bener. Teu kudu ku SPJ. Teu Ulah leuwih teuing dawala. istighfar. Urang mah jelema leutik dawala. Si kumaha? Poe aya meunang jal baletik hariwang. Sia nu bodoh. Kepene menang dikatain. Astagfirullahaladzim. Donya goreng kan. Lah. Heula mana sia aing jeung sia kadunya. Heula di dinya berarti aing lajeuk sok pajeuti. Etika pake euy. Pake etika euy. Ade goreng lanceuk. Hade goreng oge kitu dewe teh lanceuk. Lanceuk. Ulah bodoh sia. Kabobodoh teh nya kasamaran tingali deui. Loba ka usap korot ya Kang. Loba ka usap korot sia teh. Anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Sing manunggal. Tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah, Digunuk-gunuk. digeblek-geblek bangsa aing. Tapi heuh amakna teh. golongan-golongan para golongan Beda hal. Parahu. Allah. Anu kaituna lain karena Allah tapi karena parahu. nya Oh, benar itu mereka nyiksa. Di mana aya gempa bumi, kawas nu heueuh, sembako, satruk, Sumbangan. tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barisan waktuna. Rekarna losia ibadah teh, rekarna partai. Musyrik sia. Allah. Lah eling jaga. Aling. Tapi ambakna da halis lagi nyingsat. Maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa. Jang. Musa beungeut jang. Istighfar. Ulah lalabora. aling na umur Yang ngasup ka sawah. Istighfar jang. Nah kuring boga dosa naon? Maling gedah henteu. Suka pabrik oge ke mana? di negara Dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra. gitu mana benar mana Bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna. Jablay dicaangan. Bangsat dicaangan, tukang korupsi dicaangan, nu iman dicaangan, aya panon poe Arab. Atau beli Itu cacak panon poe komo nu kagunganana. Nah ai mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana. wallah eta. Aya wae sistem pemilu. Loba kasieun, Loba karempang. nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan. Ulah sieunan teh kitu. Sieun ku jurig lain, Ku pocong. sieun ku pocong lain. Sieun naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah. Kita loba mobil. Sieun teu anggeus gedongna. Sieun teh Sieun teu boga mobil mewah. Tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara. La eling lah. Kumaha lamun anu newak sia teh? Meupeng lineuk aing tewak sok. Panena ya. Loba Da laborat teh sia teh kumaha lamun anu ngaduruk? Lamun aing diduruk, loba keneh kai nyieun deui aing. benar tapi aya di lingkar jati. Aya kasieun mana teh mah. Loba sih. Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga. Heueuh jang Aditu ulah lalabora Kang. mun nya kitu deuleuh. Dewek moal bisa nyarek. Piraku dewek kudu gelut jeung si lain. Ulah euy. Heup teu naon, tapi urang teh ngabogaan kode etik jang. Wah, kudu boga etika urang mah. Birokrasi Kudu nyalur kan kudu bener. boga budaya. Eta urang teh. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna
silain KRT heula KRW heula ajen tetejang Oh nya Murukan teh sarua pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum dah tuh dina Quran tetejang kudu nete ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna bener urtitih kudu nete teraje oh nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayangna sabab naon sabab bisi bentrok jang antara silaing jeung pamimpin urang pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat teu lucu lamun silaing bentrok mau picontoheun teh oh jadi ti bapa mah parantos aya heuh sae abdi bade wawartos kadunungan Pak eta ge saya idin ti kolot mah wayahna milua najis sieun cek itu teh beureun sia tidak beureun cepot nu nitahna tah dengekeun mau tadi bayangkeun ku silaing mau tadi ngor akang atuh eling si teh dola udah mau mawa eta keun udah geus gem-geme dina hate urang saya aya di oh salah gitu teh sing aya gunana keur balarea ketik buri nu kitu teh tingali bener sok we Kang kita lah lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua nya janda-janda muda mari dong siapa mah kajana anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang budak yatim piatu bae aing loba anak oge asa geulis indungna adinya wae saya mah enak gitu wae aing geus dikawin mah budak mah disiksa nya sakitu abdi bade mios ayeuna Pak heun ulah mamawa dewek dolah kala laur milu perlu saksi seteh batur ngomong cilakaeun dalam ora ceuing menghari bangke gablek naon seteh STNK mumpung aya nu wani tong dicarek antur we kan geus buleut nek batur ngomong kadunungan heula bade ayeuna jig ini jang sok tuturkeun kuring geus aya restu ti kolot odoh kunjungan abdi semaheun abdi damaeun abdi guru ratuwa ngatua karo kadang tua boga dulur panggede mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa bener teh mun boga dulur panggedena awewe mun seolah-olah gaganti inung doana ti aka oge sedih aing gitu-gitu sia paingan turucut cepat mana mah permios Pak Jig ini ya assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes aduh aing geus wawartos onaman moh awas ka sasama we ka aing si goblok pakai ngacemel sekarang kan ditah ini teh Pak aduh tong nyot jang tong nyot ayang pas aja mah bener katanyaan ku inung air rasa teh kasih wetik assalamualaikum Pak salam sampurasun rampes sok tuturkeun jadi adi kayaknya itu dituturkeun melang sok ada hariwang oh di jalan bisa ya naon-naon ai kitu mah bisa ya naon Pak aduh wah paski kita bener us